Aya aki-aki gogorowokan. Nini cenah. Tingali ieu. Ka dieu gerak cenah. Aya naon aki? Ya tingali cenah dieu. Bewir sumur ngegel tali timbaan jeung emberna cenah. Cek sini teh. Tunggu jerud aki. Uguh tadi teh jamu sari rapet nini teh kecemplung ka sumur. Di Tasikmalaya aya sakola eusina barudakna teh cararan tieu. Awewe wungkul. Tong disebutkeun semea nanya entongnya. Tong dibejakeun semea. Tah. Sekolah kejuruan ulah. Eusina teh awewe wungkul. Cararan tieu luar biasa. Keun bae Tasikmalaya mah nya. Teng manana da loba Tasikmalaya teh. Tah. Palebah guru naon ai baheula mah PMP ayeuna mah naonnya? Nya pokona mah eta nya. Lain lah pokona mah aya da lain PMP ngaranna teh. Tah, cek guruna teh. Nani, ka dieu. Tah budak teh pangcentilna wa di kelas teh. Rokna pondok. Wah, baju pungsat. Pokona mah katingali weh. Nya, tah. Nya centilna. Tah. Nani tuliskeun di papan tulis. Kabeneran tah si guruna teh kasep. Wah, kasep lah si abdi. Tah. Pang nuliskeun Bhinneka Tunggal Ika nya BHINNEK TUNGGAL IKA nya bisa teu? Dia siapa cenah? Tulis ke mana teh? Adi tulisna teh Bhinneka Tunggal Ika. Bari suraseri ge we diuk. Hayang ditanya cenah wa. Meureun nya hayang pertanyaanna siga kieu. Nani? Mana BH-na? Apa di Bandung loba taksi? Tah, kamari mah wa aya supir taksi eta mah nabrak wa. Pedah gara-gara nabrak mobil di hareupeunana. Eta lain pedah amel ka taksi anu beureud-beureud teh nya lain ieu mah. Ieu mah ujug-ujug pas kieu tah kajadianana. Pas keur maju ditepak punukna ku punakna naon punukna nya tak-takna ditepak tah ku penumpangna teh. Pas ditepak digas disakalikeun nabrak eta mah wa. Pan ditanya ku penumpangna teh, "Kunaon mang?" cenah. "Aduh, punten Den. Ieu teh hari pertama abdi teh gawe janten supir taksi cenah. Aden oge penumpang pertama ieu teh." "Oh gitu. Nah gitu nawe tiasa nyetir?" "Ah henteu, abdi mah nyetir ti tahun 70-an gitu nyetir Den cenah." Tah, nah atuh beut reuwasan kitu ditepak ku abdi nepi ka ngagas sakalikeun. Muhun sateu acana mah abdi teh supir mobil jenazah. Wah, rada cawo ka saeutik tina naon? Sok. Naon bedana cucunguk alias kecoa dengan wanita, wah. Terus? Salah. Cucunguk alias kecoa disemprot heula tuluy kejang-kejang. Tapi lamun eta mah kejang-kejang heula terus disemprot. Tah. Ieu mah kenyataan. Sim kuring ya wa. Keur leumpang wa. Hiji waktu aya ningali budak keur kokosihan weh rek mencet bel. Karunya pan? Tenepi nya ada penek teh budak keneh. Ku abdi teh di jang dipangmencetkeun ku abdi. Ku akang ku om kitu nya. Hebat. Pencet weh. Budak teh nuhun om cenah. Sekarang kita lari yuk cenah. Nah, ya sebelum yang punya rumah melepaskan anjingnya untuk mengejar kita. Budak teh ini heureuy. Hiji waktu aya keluarga leutik
isina ibu bapak jeung budak lalaki leutik keneh tah nonton di bioskop wa barang aya adegan ciciuman sang budak teh nanya mami cenah kunaon eta bingung pantah ngajawabna cek indungna teh eta teh kebeneran tah nu awewena rek maut jang jadi dibere nafas buatan alah pan sok kitu wa cenah nya pondok carita balik weh teh pokona geus nonton film teh di perjalanan budak teh bari ningali kana kaca kieu weh ngomong karunya cenah kitu we terus kunaon jang karunya cenah kunaon ieu mami abdi teh nuju mikir cenah karunya tadi wengi pembantu kita teh sigana mau meninggal cenah nah abad gitu nya kasih napas buatan sama papa aya aki-aki tukang tarasi nya rek indit di Bandung ka Cirebon kana beus tah keur diuk dina beus mayana diuk di sisieun awewe geulis eta mawa geulis we nya pokona mah siga si eta we mantap teh pokona mah geulis we nya tah teu lila si aki teh kasarean tibra pisan ker eta mah nya bari naon ngaranna teh kerek mimiti manehna teh nyangeyeng napel kana tak si eta awewe tah direm bakat ku geus tunuh pisan turun eta tanya tina tak manehna teh kana dada awewe eta tah cek awewe teh aduh kumaha si aki teh ketinggalina meniti berapa pisan karunya cenanya barang direm deui geletuk maneh teh ka handap kana lahunan eta awewe gurubug teh bari gorowok kiri cenah kunaon tuh aki cek si Wanoja teh pancan saurna bade ka ngobrol heula mimitina teh soalna bade ka Cirebon aduh ieu teh tacanya duit ka mana ieu nembe ka Dipaten ki sugan teh duit ka Cirebon nah gitu siga tos pasar Tarasi ayeuna dongeng Palurah jeung Ulis bagian kedua apan pernah ayanya tah kieu dongengmu cek Ulisna ngomong kieu Palurah pati cenah bade ka dieu aya naon duka da saurna teh geus cek si Palurah teh motong omongan sadiakeun we endog 2 bongsang mah cenah sok biasana sok minta hayam endog hayam kampung da ari kudu nyadiakeun hayam jeung domba mah eueuh nu boga ayeuna mah cek si Ulisna teh da sanes bade nyuhunkeun endog Pak saurna bade marios pangwangunan musola di urang ai lurahna teh spontan heueuh endog ongkoh lis da bari ningali musola ongkoh di rumah sakit jiwa dak namanya sabadana di bejaan aya pasien rumah sakit jiwa anu kabur satpam geuwat indit neangan lompat manehna teh papanggih jeung jelema tuluy manehna nanya kieu Pak tadi aya nu ngalangkung ka dieu kumaha Pak jalmina cenah cek nu ditanya teh awakna pendek begang beratna kira-kira 200 kg ke Pak ari bapak kumaha maknya atuh cenah nu begang tapi beratna 200 kg hi ari bapak kapan ieu mah jalma gelo manehna teh aya budak keur ulangan dibere tulisan siga kieu tulisanana wa tulisanna teh cenah pilih 7 di antara 10 soal di handap ini. Gudrod teh budak teh nulis jawab kabehnya wa. Dijawabna teh nepi ka 10 soalna. Terus di handapna make tulisan
Silahkan aja Bapak pilih dari 10 jawaban ini yang paling pas untuk pertanyaan 7 tadi.